Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana karena rundutan nu ngajawab salam sorakna kurang tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap araya nu nyanggunya raya nu sila nu emok nu tegaduh artos nu nuju gaduh masalah tapi keur ngaji mah tong ningalikeun kasuksan. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Ning mak ning di kipasan. Ning jung bekal dewe ka ditu jung. Mang maneh tuh dari kipas di bekal ari cai teh ka dieu keun. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Mudah-mudahan nu ngawalar salam ibu-ibu bapak-bapak ku Allah enggal dinasibkeun tiasa kamarakah. Tercekap ku amin tarik ibu ka Mekah teh da kedah daftar. Amin tarik ari daftar acan. Sok ibu anu garadu artos enggal gerada daftar bade haji bade umroh. Mumpung boga sabab ka Mekah teh perlu dukungan. Bila aya nu nuju nyeri tuur aya. Oh, paingan atuh diuk nanyang hunyar. Si goreng eta teh cangkel. Yang lagi galau barokah ngaos ibu-ibu mudah-mudahan digentos ku Allah ku bahagia. Amin. Ibu-ibu di bumi anu garadu sangkut paut jembang emok. Nu baroga hutang aya nu gaduh hutang. Awas ibu hati-hati keur nu boga hutang pasti balik aya nunanya. Oh atuh papeureun ibu teh gaduh hutang lunas acan keur ngaji mah kudu tenang sanajan di imah loba hulang-hulang. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
wa qala aidan wa ma arsalanaka illa rahmatan lil alamin al ayat sadaqallahul adzim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sok nih langsung we simpen sareng eta we sareng bakina teu kenging dibuka sareng bakina nuhun jung terus nikah aja neng aja. Mudah-mudahan dapat suami yang ganteng. Tercukup ku ganteng ibu hari nikah mah, tapi yang paling utama suami itu kudu jujur. Matak ti ayeuna mun ibu gaduh minantu carilah calon menantu anu tanggung jawab, anu gede yang paling utama carilah calon suami anu gede kanyaah. Itu grup itu aredan nya sorangan nya tarik nya salah deh celengkeun teh nyebut gede nu kitu ya amit-amit daek mak salaki gede nu kitu tapi leuleus tapi lamun ibu gaduh gadis gaduh parawan setidakna ibu teh sing hoyong gaduh minantu ka santri barokah ibu ai gaduh minantu santri teh. Matak mun ibu-ibu gaduh minantu santri hati-hati santri masuk pinter mitoha koret di ruqyah pamajikan cerewet tidak usah di ruqyah sabab lamun pamajikan cerewet di ruqyah tidak akan mempan tapi mempana di rupiah betul. Langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Bingah abdi tebih-tebih angkat ti Cineam ketelahna ti kampung Neglasari diulem ku panitia nu ngondangna kersana Bapak Asep Solahuddin sareng sadaya jajaran aparat panitia aya pamegat aya istri nu hadir naga ieu jalmi rupi-rupi. Dina meja abdi ge cai ku panitia dibere meni 2 rupi aya cai herang aya cai enteh ngan hanjakal eueuh cai kopi ngan pasti tujuan urang sadaya angkat ti bumi sami eueuh deui ka dieu bade tolabul ilmi mugi-mugi simpayus mungguh Gusti ku peringatan kelahiran Nabi di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kurang kompak amina ya robbal alamin. Peringatan kelahiran junjunan Nabi nu mulia nu teristimewa nu teragung nu terluar biasa diperingati ku sadaya kadang warga dipolah ti anggalna ku sadaya para panitia cunduk ayeuna dina waktuna di hadiran ieu acara ku rupa-rupa jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak bantuan nyora aya para pamudi sareng para pemuda aya tokoh masyarakat terkemuka rakyat aparat desa bahkan alhamdulillah Pak Camat oge Bapak Wakil Waliko tak dina waktos ayeuna hadir aya di payunan urang sadayana. Mudah-mudahan keur para panitia khususna umumna keur warga nu hadir dina waktos ayeuna ku jalan ieu peringatan lahir Nabi nu mulia sing payus munggu Allah taala di dunia urang jaradi jalma anu bagja bari tarakwa muga-muga di akhirat sadayana dikersakeun ku Allah jaradi ahli surga ya robbal salawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurang limpahkeun ka junjunan urang sadaya buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak geuning kopi datang tuluh pun mendadak hilang. Terima kasih Neng, alhamdulillah memang panitia teh lagi mengerti saat ini abdi keur tunuh torojol kopi ngan ieu angen peurih tahapunteun ieu Kang Soleh abdi mah ari angen peurih mah biasana damangna teh ku teh kotak atawa ku teh pucuk
anyar datang nyeri tukur lulus tak biasa nama damang nate kupok kari sweet biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat berkah keselamatan mugia salamina dicurah limpakeun ka junjunan urang sadaya buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, dugi ka urang sadaya nu janten umatna, utamina para ulama selaku pewaris para anbiya nu janten merkuri dunia nu sok nyaangan ka urang sadayana. Doakeun mudah-mudahan nu aya di lingkungan kampung Citerewes, desana Bungur Sari, kecamatan kelurahan Bungur Sari, urang doakeun sadaya para kiyaina ku Allah sing disehatkeun dipanjangkeun yuswana amin, sing kompak ngaminan ibu tadi lain ayeuna, mudah-mudahan sadaya para kiai para ulama ku Allah disehatkeun dipanjangkeun yuswana amin. Oke aparatur pemerintah baik sipil atau militer, kalasan di dia Bapak Lurah, aya teh Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RT, Bapak RW, oke alhamdulillah sadayana jamaah ngadukung pisan karena suksesna ieu acara. Mudah-mudahan syariatna para panitia nu ngumpulkeun urang sadaya hakikatna Allah Subhanahu wa taala moal bisa ibu angkat ti bumi ka dieu ngaji, bapak moal bisa angkat ti imah ka dieu lumampah maksad bade pangaosan lamun panitia nu ngayakeun acarana. Ku hal kitu ibu bapak berikan semangat tepuk tangan untuk semua para panitia. Iya nu teu keprok berarti nu keheul ka panitia. Sakali deui tanpa terkecuali tepuk tangan satu kali. Sakali aja. Tepuk tangan satu kali, dua kali, berkali-kali. Ajib, tak ieu resepna ceramah di hareupeun murid Pak Udeh. Aduh, eta kapan daya Pak Ud aya TK. Ayo PAUD Pak ieu dede-dede aralit pendidikan anak usia dini. Ieu loba nama TK, taman kadaluarsa. Kersana Al Mukarram sebagai MC pengatur acara Master of Ceremony Kang Endang, Kang Haji Endang Odep. Mohon tipayun ibu kantos alma mater di Pondok Pesantren Bantar Gedang, Kersanegara Ciberem, Tasikmalaya. Tapi itu mah tos senior. Abdi mah da sakedap di Bantar Gedangna ngan alhamdulillah ari cita-cita mah abdi teh ibu dugikeun ka ayeuna ge ageng tapi can laksana. Sugan we didoakeun ku jemaah diijabah abdi teh hoyong jadi presiden. Amin atuh. Pokoknya mah abdi janji lamun abdi jadi presiden Kang Asep Solehudin selaku reng-rengan panitia ku abdi rek dilantik jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Ibu hari di lemur Citerewes sok aya tahlilan, menungi Jumat sok aya yasinan, aya marhabaan, mun aya nu marawat sok tarahlil, nya ulah pepeujeun nu marawat mah. Ari mah nu tahlil mah nu hariru. Oh, berarti emang warga Citerewes aliran sesat. Nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atur nuhun dikersakeun ku Allah ditepangkeun ayeuna sareng Al Mukarram Kang Haji Endang Odep selaku pemandu acara. Urang doakeun sing sehat panjang yuswana. Amin. Sound system ieu ngareunaheun ieu alhamdulillah. Mudah-mudahan urang doakeun tukang sound mautna sing ditampi iman Islamna. Sing ka surga bareng jeung salon-salona. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada, ngaos teu kedah lami apalagi lila kacida. Sabab ieu watos parantos bade jam 3. Jadi ngaosna urang singkat, padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Ari mah kana berkat wae atuh. Mohon berarti urang dieu mah nu diuruskeun dahareun ngaji teh nya. Gampang berarti orang dia mah ngaji teh nu penting daek hadir. Daek ini nu naik dahar semua.
Ibu Ibu Uyos dukeun ka jam 3. Hah? Jam 4 siap? Tapi kan ka maghrib siap? Ajib. Berarti ibu-ibu orang dia diajak ngaji tapi kan ka maghrib, ieu teh ciri ibu-ibu resep ngabohong lah. Lanjut supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah. Sok atuh sok rek moto mah sok tagigirna we. Mudah-mudahan nukernya peng HP sing aya kuotaan supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kersana Al Mukarram sebagai MC pengatur acara Master of Ceremony Kang Endang, Kang Haji Endang Odep. Mohon tipayun Ibu kantos alma mater di Pondok Pesantren Bantar Gedang, Kersanegara Ciberem, Tasikmalaya. Tapi itu mah tos senior. Abdi mah da sakedap di Bantar Gedangna ngan alhamdulillah ari cita-cita mah abdi teh Ibu dugikeun ka ayeuna ge ageng tapi can laksana. Sugan we didoakeun ku jemaah diijabah abdi teh hoyong jadi presiden. Amin atuh. Pokoknya mah abdi janji lamun abdi jadi presiden Kang Asep Solehudin selaku reng-rengan panitia ku abdi rek dilantik jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Ibu hari di lemur Citerewe sok aya tahlilan, menungi Jumat sok aya yasinan, aya marhabaan, mun aya nu marawat sok tarahlil, nya ulah pepeujeun nu marawat mah. Ari mah nu tahlil mah nu hariru. Oh, berarti emang warga Citerewes aliran sesat. Nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atur nuhun dikersakeun ku Allah ditepangkeun ayeuna sareng Al Mukarram Kang Haji Endang Odep selaku pemandu acara. Urang doakeun sing sehat panjang yuswana. Amin. Tim sound system ieu ngareunaheun ieu alhamdulillah. Mudah-mudahan urang doakeun tukang sound maotna sing ditampi iman Islamna. Sing ka surga bareng jeung salon-salona. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada, ngaos teu kedah lami apalagi lila kacida. Sabab ieu watos parantos bade jam 3. Jadi ngaosna urang singkat, padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Ari mah kana berkat wae atuh. Mohon berarti urang dieu mah nu diuruskeun dahareun ngaji teh nya. Gampang berarti orang dia mah ngaji teh nu penting daek hadir. Daek ini nu naik dahar semua. Ibu Uyos dukeun ka jam 3. Hah? Jam 4 siap? Tapi kan ka maghrib siap? Ajib. Berarti ibu-ibu orang dia diajak ngaji tapi kan ka maghrib, ieu teh ciri ibu-ibu resep ngabohong lah. Lanjut supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah. Sok atuh sok rek moto mah sok tagigirna we. Mudah-mudahan nukernya peng HP sing aya kuotaan supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah di lalatul kalami li ajli tabiqali muqtadal hali wa qad tawaffaqa, di mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sangat sesuai dengan situasi dan bantuan. Oleh karena itu rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di siang ini menjelang sore iwati doa. Naon Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir, khusus para panitia
ngayakeun ieu acara ku Allah sing dijantenkeun jalmi anu kenging kabagjaan dunia sinareng akhirat. Amin. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bagja dunia bagja akhirat. Amin ya rabbal alamin. Da pasti ibu jeung bapak ieu hirup di alam dunia tujuan mah ingin bahagia. Tapi itu kenapa ibu dalam keadaan kita rumah tangga pasti sok aya ngalaman pasehat, sok tara, sok aya ngalaman pusing, susah, boga pakaian weuteuk, dahar seubeuh, imah pageuh, pamajikan carang reuneuh, kolor teu waleh baseuh, unggal peuting ngeureuyeuh, tak bahagia eta. Hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirak balideg, irung mepeg, celik mudeg, lengkah gejeg, awak gayebed, mata rusem, anak geringan kabeh, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisu, nu awewe conge, sangsara eta. Mata ibu, urang nitip sing kuat sabab hidup adalah satu perjuangan yang penuh dengan rintangan, ujian, cobaan. Komo bapak-bapak keur pangajian pasti sok papangi jeung ranjau kehidupan. Mau jicikarana sih mah. Ceri rana deui. Aya rana aya? Cung mana rana cung? Pokona mah ibu jangan menyesal dengan status janda, entong minder dengan status rana, kajen ku batur dihina rana, kajen lah nu penting rana ge asal ngeureueuh ibadah. Terus cita maksudna rana ngeunah cita ieu. Ngeureueuh ibadah, ngeureueuh ngaji. Di mana ya rana ngeunah tuh? Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau cita. Bakal ngaji endang odep oge sarua di jieuna mah tinu barokah ari oco. Caprak wae. Ya grup areda nu ini mah. Ibu, doa itu diantara salah satunya usaha untuk mencetak hirup bagja dunia akhirat. Jalmi nu tara daek ngadoa mah disebut nanti jalmi sombong, berarti orang teh teu butuh ku Gusti Allah. Tidak menutup kemungkinan jalmi nu hadir di dieu aya nu sombong. Oh tingali keur ngaji batur mah khusyuk, hayo ieu mah gagaro da boga geulang hiji. Aya nu kitu aya. Sugan teh datang ngaji teh mun dipanggeulana mah eta we pamer ku banda nu teu sabaraha. Kongkorong diamaikeun. Leung lamun saon ieu mah 3 gram. Kena papangi jeung batur hayo we sasalaman. Si orang teh lain silaturahmi pamer da boga ali 2 gram satengah. Motor mah diganengkeun kenal potna teu apal eta teh can lunas mayarna. Atuh nyiniran kanu bogana digas teh setoran. Setoran. Dibawa mengkol di rem kiri dit. Jalmi nu tara daek ngadoa disebutna som. Berarti urang teh teu butuh ku Gusti. Paingan dawuhan Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Haram jalmi lebet ka surga siapa saja orangnya yang di dalam dadanya tertanam rasa sombong, rasa superiority komplit, rasa takabur, sanajan sagede kakabul tipung haram untuk masuk surga. Naudzubillahi min. Ibu, semoga ibu menjadi wanita yang dirindukan surga. Amin. Seperti istri baginda Nabi tercinta adalah Siti Khadijah, istri setia Fatimah, putri tercinta semua, bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh duka, yang penuh suka duka. Istri yang paling setia, yang tercinta adalah Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah istri yang paling setia, yang tercinta, dicintai ku baginda Nabi? Karena Siti Khadijah
karena sombong. Meskipun Siti Khadijah hartanya ibu loba, sakota Mekah sepertiga saparapat kota Mekah harta nu Siti Khadijah, tapi ketika Siti Khadijah tos nikah sareng baginda Nabi, semua harta Siti Khadijah habis seet dikorbankan untuk berjuang demi agama sareng jeung Kangjeng Nabi luar. Tah ibu ge hoyong istri dirindukan surga mah kudu kitu, tong sombong tong koret boga gelang geraja rual gadukang kalung porosotkeun aludar ical kamanakeun pasihkeun ka kiai nu keur nyieun pasantren berjuang kanggo agama disodakohkeun mah nu bakal nyang calak jadi pahala daripada ibu gelang diango isuk maut rek kumaha eta nasib gelang daek eta gelang ibu ku salaki dipake kawin deui sok kabayang ku ibu atuh da di malain teu hayang boga gelang ibu lain teu boga duit ayeuna grek meunang ti Citerewes. Oh gitu tadi dia hayo salaki mau teleponan umi nanti cenah akan cair ya mau cenah ceramah nage acan abiasa we da cenah panitia masuk bala lagur tapi cenah mumpung di Tasik cenah langsung nyimpang cenah ka toko Mas Sari Dewi emang naon beulikeun cenah ka anak kongkorong umi mah meuni teu gaduh perhiasan abdi mah kajian wani ka salaki molotot coba ya doraka oge nyamual cenah umi mah naon meuli emas karugi-rugi coba dijual engke bakal ngurangan lain namahan oh coba lah mau disodakohkeun mah komo kerinyeun ayeuna pasantren bangunan di pasantren di lokasi mending dipake meuli bahan jadi gandang-gandan jadi pahala engke lamun geus maot pedal abdi mah mikir teh sok sieun abdi maot ti payun rek kumaha nasib emas anu ladang ti Citerewes kakarek 3 poe dipake geletuk abdi modar ya salaki nu atoh bangek emas anyar tuluy kawin deui mas kawin emas urang ngadang ti Citerewes kabayang teh ku oco coba awewe nu dikawin teh balan anu keur di pasantren pertemanan yang menyakitkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa yang mesti kita sombongkan loh kamun ibu teh bongar meureun dina sombong lagi aya keneh sombongkeunana paloba ieu mah nya teu pinter geulis henteu beunghar henteu boga emas henteu sombong hirup deui imah gedong pun tembu dikantunkeun aya di dieu kabejakeun urang Citerewes maotna dikubur dina jero imah gedong anu we dikubur mah dina jero naon gedong mah ditinggalkeun ecek imah jangkung dikantunkeun naon rek dibawa maot ku urang tah eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh lamun ibu maotnya anak mu soleh ke solehnya maotnya anak mu saha di kapan soleh ge hayang babawa anak kali aja karunya atuh Mang Soleh Udin tuh maotna teu mawa amal dari paku RT giliran ditanya ku malaikat teu bari sanga jawab da amanah nu baratur kabeh ditanya ku malaikat man rabuka kamu nanya man rabuka kamu bertanya-tanya cek malaikatnya bercanda oh mata ibu nitip akidah la ilaha illallah sok sadayana baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi mak eta teh mak anu calik masana mi eta mak isoh sabaraha tahun isoh mak 70 tahun tuh komo 70 tahun mama sapoe deui maka pan ai umur jalmi mah da moalami atuh baina sitin wa sab'in antara 60 jeung 70 nu 60 acan maot wae tunggu beuting saminggu deui mama tos 70
70 tahun tapi tak acan maut berarti sudah lolos dari kematian mak. Asli da ibu tak apalah tuh umur mana Gusti Allah ya teteh masih maruda teu apal maut mama iso berarti ieu nu ngarorah heula ti payun abdi nu paneuri itu nya atawa sabalikna abdi nu ti pangker ece nu ti heula. Semuanya itu adalah Allah yang ngatur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang teh kudu ngadu ajem kudu daek usaha. Ari urang mabag jahayang usaha mung sarua jeung melak meureun dina tanah sugan dicebor ku lamun nu melakna manawi buahna teh cadu lamun teu buah panginten. Islam does not belong to the lazy people who just wait for the miracle from the sky. Kaharti henteu. Sami abdi ge henteu. Tage sakitu-kituna ece menang ngapalkeun paranti pidato. Uyos ngacaprak oge nu penting balik menang doa. Astagfirullahaladzim geus ece jiji kena duit. Ma ari ngajawab salah ulah sok nyuntrung-nyuntrung tongong batur. Biasa di paraban jukut ieu asa di kana emak mak eta tan eta nu tadi melikat hahaha sanes nu eta tadi kadia sakadak mak enggak mak atuh bangar kebangarencangankeun di dieu ada bager sok ingat ka dieu enggak sok ingat mak bakal barokah geura di dieu mak enggak sok ingat ka dieu sok ingat ka dieu enggak mak enggak ka dieu sok ingat sok ingat ada bager ka dieu buruk ulah sok ada rese sok ke dia sok naik ke dia cek grogi sih cek ke dia cek sok cek nak cari diri cek engal sok lah gitu gek ayo nama bagian aja di takolan kopi eet tah ieu teh ibu teh orang Sunda orang Jawa orang Jawa orang Sunda upami Sunda mah kedah ku aat upami eet mah eta mah orang da henteu da soalna lamun Jawa oot itu kapan ari Sunda jeung Jawa teh bedana sahuruf Sunda mah identik kana huruf A Jawa mah kana huruf mun di Sunda aa ma eet berarti di Jawa mah o mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nono mun di Sunda tata di Jawa mah sok hiji deui awas untuk ngajawab nyeri huntu bukan mun di Sunda kuntul di Jawa mah pango oco bebas hiburan nu penting mah eet hirup di alam dunia cicing di negara urang Republik Indonesia tah mah eet nitip sing bisa ngajaga 17 Agustus Cici